Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal ya. Ki Kampak rek mere judul Sangsara Kabina-bina. Ki emang aya sangsara kabina-bina? Buset, ayeuna di negara Indonesia apa pabrik loba nu tutupnya, pengangguran merajalela. Ieu teh loba Ki Kampak ulin kamana-mana sok ngobrol di warung kopi, loba nu ngomong, Ki ayeuna mah usaha teh bangganya, usaha teh susahnya ngala duit teh, pabrik loba diliburkeun, THR teu jelas, kot ngajedig teh, pusing. Curhat dari hati ke hati loba di mana-mana ge. Nepikeun ka bingung uing maki. Ulah bungang bingung, aki keur bingung jadi Kampak tah ngopi we bareng lah. Uing mah nepikeun ka lieur ki, nek daang eueuh deungeuna, nek mandi eueuh sabun, hayang udud teu boga duit, nek masak enog gas beak deh. Pas gas aya minyakna eueuh teu kabeuli. Kunaon atuh cek Ki Kampak teh nyaeta akibat susahnya lapangan pekerjaan. Nu kadua, negara Indonesia tadina nek kaya nek subur makmur teh banyak maling-maling bangsat-bangsat koruptor. Ki Kampak geningan loba koruptor bisa menyengsarakan. Ya lama-lama Indonesia kalau koruptor tidak dibasmi, tidak dimusnahkan, ini menyebabkan Indonesia sulit berkembang. Mudah-mudahan koruptor itu ditindak tegas, dihukum mati ya. Dihukum mati biar jerak.